pusing tuh gue ya temang usaha kayak itu kadieu geus lieur. Mang naon mungkul sana kok. Kamari mah orang teh geus nyobaan jadi debt collector. Anu kitu teh langsung dipecat deui ku bos. Lantaran salah nyokot motor. Oh, nu kamari teh. Oh, eta mang urang nih erana aya salah motor butut kurang dibawa. Motor bos jadi korban. Aduh, lieur. Si mah menyokot motor merenya, motor ieu nunggak. Motor itu motor mana merenya? Eta motor dunungan bos. Jadi orang teh bingung ayeuna teh. Kemarin geus ngalamar jadi tukang kredit. Sarua wae apes deui. Nu ngahutang loba malayar aduh lieur ieu kudu usaha naon deui ieu teh. Coba atuh beres solusi mang. Ada hirup ke sial mah sagala era ge tara jadi wa. Bejaan we masalah kersial kitu mah kasata kumaha ti ka kos kamari ge euing. Pepelakan cabe gagal we pas jadi cabe kapanen teu ada cabena teh Terus sapirakut teh mang cabe telada abang teh aneh wae. nyata carita hirup persial mah kitu padahal menurut keturangan mah bapak didinya jeung bapak didi teh sakti wa batu Maksudna kumaha? balau nyunutkeun rokok ge dina gelap Waduh, ieu tah kana gelap teh aya teh harita oh kabar nama kieu mang, orang ini di orang harek minu gawe pokokna mah mang. Orang gawe naon lah, nu penting orang yang penghasilan. itu kudu make syarat mah gampang wa di dieu mah suguh mah hayam hideung sangu akeul Mana saya jeung rek masak atuh mang. lain arek masak atuh meureun sagala enak oge kudu aya syaratna meureun mur hayang aman amin teh meureun urang teh kanan kiri meureun kurang teh kudu disuwung ngarah berkah salamet. Enak coba bayangkeun di dinya ngalamar gawe kudu sakola di dieu mah ngalamar ngojek kudu make kejo akeul jeung hayam hideung loba. Siap deh hari kitu mah. Orang colong nu tetangga ajeun beunang. Saya makanya hangan wa. Oh siap deh. Orang hari kitu mah orang colong. Kira mulai gawe ngojekna. Kamu ayeuna geus mulai asup. Oh siap. Aduh nuhun mang nya. Nuhun urang aduh. Mana mang? Nanti di dia sapeur kagak aja 500.000 naik ojek lagi. Eueuh, ti 10 poin temen gawe hari. Kan katem can ada. Gedeng. Ya ge sok aya biasana jelema pangmunharan ditunggu saking ngahutan di datang. Jeng mang gini. Kayak dinya tarik ning dan suarus mah 400.000. Tapi beda sih eta. Siap hari kitu mamang. Tapi benernya kurangnya. Detailnya. Tarik. Orang geus 3 poe itu daang itu mang. Kalau tong ngeret kitu daang anger hiberna kenceng. Siapan kitu mamang nuhun ya mangnya. Udut teh beak euy. Kopi beak, udut beak. Duit teu boga deh. Lanjut ke warung kan. Lanjut ke udutnya. Warung. Oke. Orang Malikla lumayan tuh pengarisan. Tapi tanya heula bisa jelema guru. Itu kalau mah ojek mah bieu geus oke cek mah lagi. Nyawangnya. Benar. Siapa aja lu? Ayo, Emang ojek. ojek ya mang pengarisan mang buru mang. Oh, urang mah arek. Ayo buru naik ojek dah buru. Apa nama? Ojek. Arek pangarisan bukan nama ayo buru naik mang ayo buru. Emang bara duit lamun ngojek ka hareup. Harap 20.000 mang. Oh, lamun bisa ke Sumatera bara dia. 1 juta mang kajen lah. Oh, mun ka Papua, Ka Papua 500.000. lamun ka Cukangaleuh. Kacuk anggal kilo 5 kajen mang. Oh, lamun misalkan ka daerah rada poek-poek gitu ka gunung-gunung lah. Itu orang rek tanya sebenarnya amang rek ka mana ieu nu bener. Kan arek ka warung nganjuk rokok. Teu gawe naon tuh kang ojek kena prank pusing ya kan. Tadi ngadek balik aja.
Itu terjadi naik ojek nah. Kayuk, Arek nganjuk rokok orang ke warung mah. belagug sih mah. Nganjuk rokok mang ke warung mah. Oh.